kafir ke arah Rasul. Dan di waktos Sayyidina Abu Bakar naros kaputrina Siti Aisyah. Aisyah kinten naon nu can dipidamel ku bapak. Itu mun bahasanya namanya. Ari bapak tos jiga junjunan akhlak bapak. Kumaha Siti Aisyah? Siti Aisyah, bapak teh lamun ditinggal mah tos persis jiga junjunan. Akhlak bapak teh Sayyidina Abu Bakar ieu. Mung apa cenah aya hiji nu can dipidamel ku apa? Naon cenah Aisyah? Kangjeng Rasul mah upami bade angkat ka masjid, Kangjeng Rasul sok masihan tuangan ka jalmi anu bara main di gigireun bade ada angkat ka masjid. Nah, akhirna eta Aisyah, eta mah cenah gampang. Sayyidina Abu Bakar teh. Diturutan Sayyidina Abu Bakar. Nyanak anjeunna tuangan di bumi. Bade angkat ka masjid teh. Ninggal orang jalmi anu bara main di dinya. Ternyata orang bara main teh orang Yahudi. Eta orang Yahudi teh kalaka nyela akang Kangjeng Rasul. Mun bahasa ayeuna mah Muhammad gelo wiridan. Muhammad gelo wiridan aja teh orang Yahudi teh. Ngahina Kangjeng Rasul, Yahudi anu lolong. Gitu. Teuningal kata apa Kangjeng Rasul. Sayyidina Abu Bakar rek masihan eta tuangan ka orang baramain teh. Akhirna mah ambek ninggal eta Yahudi wiridan Muhammad gelo. Nu akhirna rek dipasikeun teh bari ambek Sayyidina Abu Bakar teh. Cek eta nolong teh saanjeun. Kami cenah biasa mere ka anjeun, lain cenah. Teu. Nu biasa ka kami mah lain kieu. Mere tuangeun teh lain kieu. Akhlakna teh sae eta cenah masihan ka abdi tuangeun teh. Dihuapan, dibelai, dikasihi ku eta jalmi teh. Ieu mah lain nu biasa. Cenah biasa teh cenah Bakar. Lain wallahi cek eta jalmi teh. Lain nu biasa mere ka abdi. Ayeuna terus terang Sayyidina Abu Bakar bener. Nu mere ka anjeun teh lain kami teh lain nu biasa mere ka anjeun. Anu biasa mere ka anjeun mah tos ngantunkeun. Dah gitu. Sayyidina Abu Bakar nu biasa mere ka anjeun teh nyata hiji jalmi anu mulya anu sok dihina ku anjeun di Muhammad gelo. Nu akhirna kumaha Yahudi sok sanajan can ninggal Kangjeng Rasul eta Yahudi lobat Islam harita keneh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul akhlak Kangjeng Rasul. Ayeuna mapan ari pidato takbir